Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa wilujeng tepang deui sareng simkuring ti LPG Sisari sareng simkuring Nia Nurul Fitri di Warta Sunda handeup keneh. Di dieu simkuring bade nyarioskeun salah sahiji warta anu handeup keneh dicarioskeun ku masyarakat. Nyaeta ngaleungitna mahasiswa jurusan Fisika Fakultas Matematika jeung Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia Nadil Muhammad Zakir. Anu dicarioskeun lebet ka kelompok ISIS. ISIS mangrupa singkatan dina nagara Islam Irak Suriah atanapi dina bahasa Inggrisna Islamic State Irak Suriah. Nadil nyaeta mahasiswa semester 1 di Universitas Indonesia. Anjeunna kalebet janten jalmi anu pinter tur soleh. Anjeunna oge biasa lebet ka Universitas Indonesia disabab kapinteranana. Tapi sikap anjeunna janten benteng. Anjeunna janten jarang nyarios ka kulawargana sareng karerencanganana. Nadil Muhammad Zakir tos sasasi ayeuna teu kapendak ti bumina. Nadil Muhammad Zakir tos teu kapendak ti sasi Desember 2015. Upami aya nu tiasa mendakan Nadil, mangga telepon ka nomor anu aya di handap ieu. Sakitu anu tiasa kasanggakeun wilujeng tepang deui sareng simkuring ti LPG Sisari sareng simkuring Nia Nurul Fitri di Warta Sunda handeup keneh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.